bikin kanggo marantenana arif billah segala esensi dina kehidupan aranjeunana teu aya kajabi angin hoyong netepan dina perkara-perkara anu dibikaridho ku Gusti Allah. Ibadah lain gara-gara sieun ku neraka sanes. Ibadah teh lain gara-gara kabita ku fadilah ku ganjaran jeung ku surga lain. Tapi sadayana mengharap kana ridhona Allah Subhanahu wa taala. Ceuk kasarna ari ridhona Allah diasupkeun ka neraka wios nu penting kenging ridho Allah kitu para arif billah. Naon sebab pada buktina mah teu sakabeh nu calik di neraka bakal kalentab ku panas seuneuna neraka. Laras kitu. Laras. Lamun kabeh nu di neraka bakal kalentab ku seuneuna neraka atuh meureunan para malaikat jabaniyah ge ruksak kabehanana ku seuneuna neraka. Kan gitu. Moal bisa bertugas ke karek geblus kaduruk hancur. Moal bisa. Tak kenapa malaikat zabaniyah bisa bertahan di lebet neraka Allah Subhanahu wa taala? Sebab naon? Aranjeunana kenging ridho jeung tugas Allah di neraka. Teu ngarasa kasiksa. Kitu we berjalan, ngajalankeun tugas mulia ti Allah Subhanahu wa taala. Kitu billah. Sadayana teh nu ditinggalna teh saha? Allah. Salatna lillah, puasana lillah, zakatna lillah, hajina lillah, nikahna lillah. Tuh ieu rada hese, nikah lillah mutlak rada hese. Ari salat mah nya teu dipilih-pilih ge bisa orang teh. Di masjid hayu, di mushola mangga, di imah komor sepisan eta. Mun ngobrolkeun salat iya begitu ngobrolkeun kawin pan rada milih dan dibere nini geus cunduk kana tereh pipaeheun mah pan rada haream urang sok sanajan mawa kana kamaslahatan akhirat ya nya teh ke arek nanya ya kalau can kawin mending kawin jeung nini tapi bakal janten ahli ma'rifat atanapi milih jeung parawan anu geulis bari ngajauhkeun diri ka Gusti Allah mending mana? Tidak ada pilihan yang baik gitu. Kalamun geus dil arif billah mah pasti jawaban teh keun bae ka. Iki nu penting mah bakal ngamakrifatkeun diri ka Gusti. Sabab naon tujuan nikah teh lain hayang kanu geulis tapi hayang meunang ridho. Kitu. Can bisanya urang. Jadi urang naon atuh? Boro-boro lil arif billah cacakan orang al-alim oge can nepi. Sebab naon al-alim lamun dina bahasa susunan agama mah ieu teh adalah ngukur-ngukur kana ilmu syariat. Naon disiplin ilmuna fikih, ta eta mah bab dohir we gerakan salat gitu. Farduna wudu nu ngabatalkeun wudu, zakat jeung lain sajabana. Eta mah wilayahna wilayah syariat, ilmuna non fikih. Engke jalmana makomatna teh nyaeta nepikeun ka abid ahli ibadah gitu. Gajli gue anu kadua naon di antarana lamun ceuk bahasa agama mah aya thariqah. Pan aya syariat, aya naon? Terus aya naon? Tapi mah keur memenerati
gitu pemenor hati ngarah teu pasolengkrah hati urusanna teh hati jeroan ieu tadi mah luar zahiriyah ayeuna mah bab eusi jeroan dirarapi jeroan dibeberes beres we maqamat nu kadua boga we gelar az-zahid jalmi anu zuhud tadi mah abid zahid anu katilu mah imah maqamatna maqamat tentang urusan kama'rifatan babna kumaha imah tahaqquk bab hakikat kata kan ngobrolkeun esensi daripada segala esensi kehidupan di alam dunia esensi daripada esensi sakabeh makhluk mah di alam dunia eta mah tak beres eta gelarna teh arifin anta nabi lil arif billah kurang nepi ka mana ya geus nepi kana abidjan mun nama abidin zahidin arifin gitu abid derajat terus bagi kan abidin atas abidin eta di al husna abidin atau sukan karena zahidin entah sedikit aja arif itu ayah di Bangkar putra nama Haji Dahlan ya Raina Aroni mesti dari pinwa maqamatna geus luhur matak sehingga wajar lamun di dieu fala raqatun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin salatna para arifin mah sok sanajan sarakaat ngabandingna teh 1000 rakaat keur alim lamun dibandingkeun jeung urang jauh bisa jeung alim ge 1000 rakaat banding hiji banding 1000 lamun jeung urang arifin lain urang jauh tanah kalangit sebab naon anjeunna mah Allah we segala rupa teh nu tinggal teh lamun rek tuang ieu tuang teh dipikaridon teh ku Allah gitu lamun rek ngaleut ieu teh ngaleut urang teh dipikaridon ku Allah jadi lain ukur esensi ibadah anu mahdhah termasuk ibadah anu ghair mahdhah ge sagala rupa na diperhatikeun apakah dipandang ieu nu dipigawe teh dipikaridon ku Allah atau henteu maculna ngudag ridho Allah dagangna ngudag ridho Allah usahana ngudag ridho Allah gitu we teras orang kudu bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala sebab di negara orang negara Indonesia ieu teh bisa berdiri bisa tegak negara Indonesia atas jasa-jasa para arifin para arif billah lamun ulama-ulama kapungkur ngan ukur dugi kana maqam alim hungkul ulama hungkul teu dicampuran ku lil arif billah ribu Indonesia sebab para alim mah masih keneh ninggal kana pangkat duniawiyah butuh keneh dahar teh butuh keneh dahar jeung rasa nu ngeunahna kitu pan kacarioskeun cenanya amayang Cibabat mah sade dinten saum di mana buka teh anu kur ceherang we jeung kulub hui kulub kentang kitu kan teu jiga urang cekap eukeureuna pasulusun li sarabihi pasulusun li nafsihi gitu sepertiga tuang sepertiga ngaleueut sepertiga keur napas cekap asal kitu geus sakitu
Ada orang menpuasa diberi buka cendol, cincau, Coca-Cola, Sprite, kolak, kabeh aya. Nya. Lamun Indonesia negara orang lebih cinta, tidak ada campur tangan para ulama, para arif billah, orang mungkin terlahir dina kayan teiman ka Gusti Allah sigana. Naon sabab dina sejarah pembukaan negara-negara keur penyebaran Islam, ternyata saurna sing horeng nu paling berat nyebarkeun Islam di mana? Di Indonesia. Di Indonesia palebah mana deui nu paling beratna salian ti Indonesia teh? Aya pulau-pulau nu paling berat keur nyebarkeun syariat Islam, di antarana hiji nyaeta tanah Jawa. Termasuk tanah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,